akhirna manggih tempat healing anu bisa keur hulang-huleng. Eta si teh Ati jeung Mah Tatan ya Allah kapelong weh loba pikiranna teh ngagebray atuh ieu paras poe oge langit ge kot bariru pepelakan oge kot hararejo salalubur asa dikaryakeun weh eta nu hayang hariling tah duaan ya termasuk abi jeung si Cila ari pek teh aya anzeng lain atuh Mah Tatan teh meron padahal mah nya masing-masing hirup weh ari pek teh Gusti ya Allah ieu tingali urut banjir bes nepikeun ka dieu Allah teh marah geuning nepikeun ka tangkal jagung oge palit ari melong video mah ti koropeak sih nya cai teh di lembur itu sangkilang cacakan hararejo nya eta Allah makawasa joges diamparkeun weh eta samak bari jeung halangan jalan ya Allah ampuni dosa-dosa kedua hamba ini ya Allah di sana sungai di sana tetangkala di tengah-tengahna aya sawah wantur karunteun karuhun ieu abi ngiring cali heueuh da satadina teh eudek diteun Mang Enah di sawah garapanana ngan kusabab Mah Tatan datangna ka beurangan nya atos we asuk-asukan dugikeun ka dieu neangan anu ieu nyaan ieu masih teteh teu watireun ka adina sajauh-jauh urang ti Cinisti ka perbatasan Ciela sugan teh hiling teh mawa sangu ngadon mawa kupat jeung kurupuk balikna we meuli salada. Sabaraeun ieu teh? 5.000 becak. Ari kapusat pas sakieu 5.000 teh. Nya mah langsung sakieu kapusat mah. Pusat apek.